Wa haris ala talabil halal jeung sok sing sungguh-sungguh dina milari perkara anu halal. Nabi ngadaukeun talabul halali faridatun ala kulli muslimin rawahu Ibnu Mas'ud. Ari milarian perkara anu halal eta teh fardu pikeun setiap muslim sareng muslimat. Ieu kadah nu halal. Namawi sumber penghasilan urang teh kokocoran urang teh kadah di ieu kitu nya. Kadah di parios gitu. Di mana kokocoran ieu penghasilan urang teh. Lamun tina icalan dijagi gitu. Ulah dogikeun ka icalan ieu mah sakedar contoh gitu nya. Kadang-kadang aya ngical hiji barang naon bari loba ngawadulna atau bari loba ngajual ayat-ayat Allah saumpamana gitu dibungkus ku agama gitu. Yo beli yo parfum gitu. Yo parfum teh parfum malaikat subuh. Jalma anu nganggo ieu yang sengit bakal terus didoakeun ku malaikat. Terutama waktu subuh, sebab ieu malaikat subuh cenah kitu saumpamana gitu. Jadi mau anu eta agama dijual gitu. Ai ngaran-ngaran jalma lamun geus dibungkus ku agama gitu. Kadang-kadang anu karek beunta mah kitu kan agama. Oh nya mohon leres pisan. Malaikat subuh atau tina namina ge ya malaikat subuh gitu. Meser gitu. Salosin mah gitu. Jadi ulah ta eta kan ngalsupna ngabohong gitu. Sanajan dina rezekina halal da tina orang jual beli, tapi di dinya mungkin teu barokah gitu. Teu barokah. Teh kokocoran teh di mana gitu. Nah, lamun urang tos meunang kana lawang-lawang, tos terang lawang-lawang anu halal, nah, pisahkeun deui, pilihan deui, rincikeun deui, ulah dugikeun ka nyandak perkara-perkara anu subhat teh ya gitu. Urang teh milihan lawang-lawang kirizkeun teh anu halal, urang teh keng lawang nu halal. Tos ieu kengeng lawang anu halal dirincikeun deui, dipilihan, ulah dugikeun ka aya anu subhat. Nu subhat piceun. Eta anu subhat mah kadang-kadang kitu. Anu henteu disertai ku kejujuran, anu henteu disertai ku naonnya niat gitunya karena Allah, henteu niat ibadah. Jadi patokan teh asal meunang we engkena teh wareg gitu. Maka ieu sarana anu